kami Sampurasun, sampurasun, hapunten kasadaya pamiarsa, nepangkeun ieu abdi saparaha. tuh katanya arek munggahan ieu teh geus di kota aduh geus jajan ya sagala hidahan da arek puasa itunya Hapunten kasadaya ya geus lama pamiarsa, nepangkeun yang si otis segala di dahar aya mie kocok aya sate aya lontong kari aduh ieu papih kumaha ya sampai nyeri ieu teh beuteung teh enak teh makan maklumlah biasa akhirnya puasanya sok ieu sok hayang dahar hayang buru-buru bekal-bekal engke munggahan biasa sok leuleus gitu jadi segala mak-mak gitu ieu teh Si papi keur naon mending ngabaheula kitu. Siga nu kamarkaan kunaon tuh nyepeng-nyepeng deui patuangan. Kunaon nya eta si papi? Lara eta aing si papi di mana wae? Dilarian ti tadi ka mana di si papi eta kunaon deui meuni kitu? Si papi tadi di mana wae atuh eta meuni kamarkaan kitu? Kunaon ieu patuang meuni ageng kieu? tapi teh mi tadi teh ka Otista di Bandung di kota eta tehnya sajajaran jalan Otista teh anu ieu anu icalan tuangan gitu Ya pasti. aya nu duh mie kocok nih enak pisan tapi teh Atuh tuh makan mie ngajakan kocok nah. mami. Eta sate nih Aduh, sate eta enak pisan ieu nya. nya pokoknya mah enak pisan aduh dikitukeun teh aduh cananan oge meuni geus naon sih hipu kita teh sate teh eta buburna nih can nasi tim nih tapi teh mak gitu dah makan sakedeung urang teh rek puasa nih jadi nya papi teh jaga-jaga nih biasa lah mak duh enak pisan nih mun mami milu mau aduh resep Atuh lain ngajakan nu ngajakan mah papi teh moal Ya kieu, hampura, mun Mi, ku da. mami ge bisa dijaga papi atos tong sakitu tong da ngadadak mapak-mapak papi meuni. oge sugan teh eueun dagang dahareun di ditu Ini teh segala kabita jadi kieu ayeuna Ya. tuh ngabalai nyeri ya gerenya. papi teh jadi asa kamarkaan Noy, geura tingali ieu si papi, Noy. Mana Noy teh? Ieu tingali geura si papi. Eta si papi kunaon ieu teh? Tingali kamarkaan tadi ka kota cenah. Barang mam segala dituang, segala digaleung geura. Segala di Terus teh enjing da bade saung. mumpang mumpeun sang saum segala dilebetkeun. Nah, Jadi papi. buat ka segala aya menenya dina patuangan teh. di ditu teh seueur nu jalan mama neng tapi teh jadi kabita sagala we tuang darek saum teh neng mak we Ari kesempatan saum teh sanes sagala diuapkeun, sagala dilebetkeun. Justru ai saum teh papi teh kudu bisa nahan hawa nafsu. nya neng Hawa nafsu naon tina tuangeun. Ya, Tina kaayaan tah salah sawisna papi teh kedah tiasa. nya. Tong segala dihuapkeun atuh. Tapi daneng atuh Kalau da kajian arah teh enak eta panyakit, gitu enak mah. eta mie kocok we aduh papi mendingan teh eta buat ka Pasti atuh. si tulangna teh aduh neng encan satena aduh neng satena eta aduh Ya atuh
can dimakannya geus bita-bita ayeuna. Tahu we daya waktuna. Kan kayak sauma kan penting dahan nah papi mah ieu meupeng ieu meupeng can munggahan jadi mak gitu. Jadi memang gitu kan jadi penyakit ari kitu Ya. teh itu kan ayeuna kan mekaan Ya, ya. tapi sampai lebang ge dia nyeri mami neng Gitu. nyeri di jalan teh Tong kitu-kitu deui atuh. da mak Kedahanan emosi. nya meuremehnya Makan papi tinu teh nya nafsu makan gitu. Sangukeun. Moy ge Ayeuna kumaha tos kieu? Nya, janten karaos ku papi oge. mohon neng Anu patuangan teu raos Iya. anu ari keur makan mah da teu inget rek ieu da ngeunah papi teh Iya. nya Untung we. aya naon ikan nila ribut kieu? Aya naon Kadang-kadang kieu? Dia si papi geura. Pak Kobi kagandengan pahintennya. Sugan teh aya naon kunaon papi kuat ngalagu sar kitu. ah biasa Sagala dilebetkeun cenah ieu teh. Jadi ngajaran Cacat tahu. Segala jajan, segala digali, segala dituang geura. Akhirnya kieu geura. Lempreh. Gimana ngalomprek kitu. Rek sauma sanes sagala di emam. Kudu sagala di lalebetkeun. Salah. Tapi wae tuh. Ajaga ieu diajar kanggo enjing saum. Anya atuh sagala di emam mah jadi kamurkaan. Iya abdi oge bieu tos ketan terus mau heula. Mau heula aya jengkol, aya peuteui. Wareg ge teh tapi teu kamurkaan siga si papi. Ayeuna mah istirahatkeun atuh papi. Sing enjing mudah-mudahan kiat saumna dikeun ka beres nya. amin neng nuhun. Ribut wae upahan si papi teh. Papataan heula, mete kitu deui di siga murang kali wae. Segala ieu kabita, itu kabita. Sung dituang-tuang aya teh kamarkaan pan. Kumaha tah ayeuna. Untung biasa uling ka dieu ge. Gitu oge ge patuangan Ka eta. Kuna kieu tah mama daun siga pokon bindang. Kalau restan keur kumpul ieu, ayo atuh mah urang botram di bumi abdi. Abdi urang masak asin. Asin pedas geuning anu dioseng, goreng jengkol, cobek genjer, sambal, Hebat mata enak. Pasti Kabita kabita deui nya. tah, si Kabita. papi mah. Papi mah terus di dieu. Kan Ah. kamarkaan. Papi yang milu makan deui di neng eta Sun, sare wae ieu mah kumaha ieu udang geus beurang lain urang terek munggahan ka ditu ka lembur ieu mah sare jeung sare we buru geurah udang ieu udang ayeuna mah can puasa engke puasa mah pan ayeuna mah munggahan lapan urang terek ka lembur puasa we lieur di dinya mah can puasa kalindur wae. Udang gitu. Ayo sareng vigenya. Oh, iya si Cece. Boleh. Naon ieu teh? Aduh, Cep. tunduk. Tunduk. Cep. Cep. Aya naon teh eta tah? Aya Udang. naon tah? Aya lah. Iya orang ngopi ya. Puasa keneh. Ngopi. Ngesaur. Ya tinggal itu ngopi ya. Ngesaur. Tinggal di loba opieun urang dahar ya, urang dahareun. Kumadon sare deui geura. Aduh keneh. Udang-udang teh. Tunduk. Kumaha udang? Aya naon? Diowalan sia. Aduh, eta dahareun aya Tah, loba. kitu Tah udang. naon deui? Tah naon tah dahar. Tah dahareun tah, ya kue tah. Tah ya kue tah, tah. Puasa Erek ieu kue. Ieu gancang. Kuena ieu. Gancang tuh. Puasa Tah. teh, Kang. Maneh mah rese. Nginum heula we. Dahar ku aing dibeakeun we kue teh rese Bulan puasa. pisan. Gancang. Tuh, beakeun kosong situ, dikosongkeun dibeakeun.
beakeun ku urang mah. Beakeun caina beak 3 tah. Dah rareseh pisan maneh mah. Isukan puasa malin ayeuna tuh. Beakeun ku urang cai ieu sia sagelas deui moal sesakeun keur maneh moal. Beakeun ku urang mah sia. Kemana? Abi tarik mudak, mudik. Lembur, damai. Boga lembur meni enak kan lembur. Abi kan pun bapak sorangan di lembur di Cibatu karunya kan si ibu terus ka aya. Jadi abi teh kurat perot ieu teh nah duka naik kereta, duka naik bus. Ari euceur ka mana? Abi mah geus balanya bae we teu boga lembur balanya mah meunang kan. Oh. Abi mah nya aing ningali nu mudik, hayang mudik. Mudik aya aura ari. Mudik ka mana sorry abi. Aing nu bapak di dieu, lahir di dieu. Jadi ngan pasti ka Bita we aing ningali mudik teh. Iraha ka dieu teh pulang ti mudik, puasa di ditu. Nya ayeuna mas eta hungkul munggahan hungkul hayu teh rek ngiring mah ka lembur. Di luar teh lah Hayu urang ieu urang megat ieu megat kereta api urang ke Cibatu. Abi mah di lembur deket Cipanas. Oh gitu. Jadi ngariung ke bapak teh aya batur. Jadi kan karunya jadi abi teh ieu ada lain ngabejaan ti kamari gitu. Abi hayang mudik ngilu. Atuh telepon ka ditu mah ka bumi mah hayu urang ka lembur di lembur mah rame. Aya dulag, aya naon. Nya kitu da ayeuna keur ngasiapan heula di dieu heula. Ya tos satu ayeuna daripada di dieu mah bosen kitu wae nya ngiring ka lembur abi. Mudik mah nyalse we, jadi teu usah ngudak kareta nu aya, geus naik motor lah jeung aku lah nya, Oh jeung abdi gitu. nya. Jadi abi kudu aya mah jadi teu kudu Ayeuna bawa we, ya urang ngaliwat. bari izin ka Ciomi heula. Ka Ciomi, urang ka Ciomi. Tapi abi mau menyaan itu mau diantarkeun mah mau sabaraja. Malangkan pun bapak karunya. Atunya. Aduh nuhun cenah ya batu hayu atuh. Makanya di heula ieu nu ieu lan aya nu amis-amis heula. Nah itu pasakama kan ngantosan heula ieu aya nu jadi pais Oh, pahit. Aduh, alhamdulillah ya pahit. asa aya nama ieu we heula anu aya we heula nya urang bari Kanggo ngantosan ganjal heulanya ieu. bari ngantosan ieu cepupung yang saya ieu urang iya, nya tos sagala aya ya sok papi sekali we heula ke sanuna ento ngantosan deui nya Papi mau ini, papi bade ieu. Papi mah mau wae. Papa ieu mah sagala. Ada ieu di Ya. ditampi sok mangga Ditampi ya. mangga Ari bumi euy teh ngalangkuan Ciomi kitu. Kalangkungan Ciomi mah, bumina teh ieu bukan Ciomi pan. Tuh Ciomi teh Ciomi. Ayo mudik. Rek atuh we mudik. Kadinya heula. Ngopi-ngopi heula ka dia ngopi. simpan heula di dieu lah ieu nu bade mudik Si Ambon rek mudiknya, rek naik kereta. Terus cek abi teh abi. Rek ngiring kan ayo diantarkeun ke motor ke abi teh. Kalian anu kudu nyampe kereta. Saiki itu atuh. Dabi tadina rek naik kereta rurusuhan kan pun bapak karunya di lembur teh sorangan da mamahna tos teu aya. Jadi abi teh hoyong di lembur we aya nama jeung siga zaman baheula geuningan ari eta aya bedug di lembur mah. aya dulagnya Heeh, dulag. Nya sok resep aya di lembur mah nya. Sagala teh. bisa kayaknya mendingan ngaleut heula we Kan abi abi teh abi matara mudik, jadi teh rek ngiring. Karerekan supupung. Kersaun, tos atuh moal naik kereta. Kan saja buat ya.
sejarah naon tangkang hati yang terang. Mohon. Nah, ieu teh teras Sunda. Tempat kegiatan seni budaya kampung wilayah Bandung Timur, nya Kota Bandung. Nah, kami ieu mah tubuh pahlawan, da kampung di dieu teh aya kemerdekaan ayeuna. Jadi ieu teh teras Sunda teh tempat kegiatan kanggo seniman nu aya di Bandung Timur khususna umumna Kota Bandung sareng Jawa Barat. Ya urang kedah nuhunkeun ka pemerintah khususnya di Budpar Kota Bandung nu atos tiasa dapat ieu mudah-mudahan nya kapayun seniman teh maju lah ayeuna tempat seni. Terus anu kadua Kang ieu teh anu tos berjalan kuning naon hungkul nu di dieu tah. Naon wae tah di kaburu di dieu teh aya pencaksilat, lenjang, burung, reak, himpongan, oh gitu. Jadi papasan kanu lain maksa di dieu mah aya kegiatan seni budaya. Nah, ayeuna ieu Kang kemarin selain bale ieu nya teras tugu aya perpustakaan atau napi misalkan museum nah tadi dia. Kan di teh aya kanggo lukisan. Anu lain mah mungkin nuntut lah. Dari sadayana. 89 mengucapkan selamat menunaikan ibadah puasa 1 Syawal 1445. Puasanya jangan bocor. Taraweh terus jalan tiap malam. Tadarus. bersedekah dengan ikhlas dan ridho. Sahur. Tingkatkan ibadah. Puasa tetap semangat dan sehat terus. Sayangi istri tentunya. Jangan lupa hari raya. Hari raya.